Bismillahirrahmanirrahim. Wal khobaru sareng ari khobar qismani eta kabagi kana dua bagian. Mufradun kahiji khobar mufrad wa ghairu mufradin sareng khobar ghair mufrad. Fal mufradu maka ari khobar mufrad nahu seperti Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaiduna qaimuna. Wa ghairul mufradi sareng ari khobar ghair mufrad arba'atu asya'a eta aya opat perkara. Al jar wal majruru tegasna jar majrur. Wa dzarfu sareng dzarab. Wal fi'lu sareng fi'il ma'a fa'ilihi sarta fa'ilna. Wal mubtada'u sareng mubtada ma'a khobarihi sarta khobarna mubtada. Nahu qaulika seperti ucapan anjeun Zaidun fiddari. Lafaz Zaidun fiddari. Zaidun ari Zaid fiddari eta aya di imah. Wa Zaidun indaka sareng Zaidun indaka. Zaidun ari Zaid indaka eta deukeuteun anjeun. Wa Zaidun qoma abuhu sareng Zaidun qoma abuhu. Zaidun ari Zaid qoma eta geus nangtung saha abuhu bapakna Zaid. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun sareng Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun ari Zaid jariyatuhu ari putrina zahibatun eta berangkat. Ieu netelakeun tentang khobar. Ari khobar mah pasti berhubungan sareng mubtada. Wal khobaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Ari khobar teh kabagi kana dua bagian, aya khobar mufrad, aya khobar ghair mufrad. Ari nu dimaksud ku mufrad nyaeta sanes jumlah fi'liyah, sanes jumlah ismiyah. Nu dimaksud mufrad di dieu mah naon? Sanes jumlah sareng sanes jumlah ismiyah. Contona kanggo jumlah ismiyah Zaidun qaimun wa Zaidani
qaimani wa zaiduna qaimuna. Taeta contoh naon khobar mufrad. Zaidun qaimun, mana khobarna? Qaimun. Ya, Zaidun ari Zaid, qaimun eta nangtung. Wa zaidani qaimani, mana khobar teh? Qaimani. Ari dua Zaid qaimani eta narangtung. Wa zaiduna qaimuna, mana khobar? Qaimuna. Az-zaiduna qaimuna, hari para Zaid eta narangtung. Tadi contoh muzakkar. Contoh muannas. Al bintu qaimatun. Al bintu qaimatun. Al bintani qaimatani. Al banatu qaimatun. Nah, itunya. Al bintu qaimatun, al bintani qaimatani, al banatu qaimatun. Jadi anu jadi khobarna sanes jumlahnya, sanes jumlah ismiyah atanapi jumlah fi'liyah. Tagera ayeuna nya tiasa dibedakeun kan antara khobar mufrad sareng khobar ghair mufrad. Ayeuna khobar ghair mufrad. Nah, khobar ghair mufrad mah aya 4 arba'atu asya. Khobar ghair mufrad mah sabaraha aya 4. Anu kahiji khobarna terdiri tina al-jar wal majrur. Terdiri tina jar majrur. Contona Zaidun biddari. Ari Zaid eta aya di mana khobar teh? Biddari. Nah, pan biddari teh terdiri tina jar majrur nya. Jarna pi, majrurna dar. Ai majrur teh nu dijerkeun, nu dijarkeun. Ari Zaid eta aya di bumi. Misalna al muslimuna fil masjid. Ari orang-orang muslim eta aya di masjid. Ta eta khobarna terdiri tina jar majrur. Anu kadua khobar teh terdiri tina dzarab. Misalna ye Zaidun indaka. Mana anu jadi khobar teh? Indaka. Nya ari Zaid eta aya di si anjeun tawa deukeuteun anjeun. Ta eta contona tina naon? Tina dzarab. Anu katilu khobarna terdiri tina jumlah piliyahnya, fi'il sarta fa'ilna. Fi'il sarta fa'ilna. Kira yo contoh. Zaidun qoma abuhu. Anu jadi khobar mana? Qoma abuhu. Nah, qoma abuhu eta jumlah piliyah sabab terdiri tina fi'il sareng fa'il. Fi'ilna qoma, fa'ilna abuhu. Ari Zaid eta ngadeg berdiri ramaknanya, bapakna. Misalnya contoh lain. Hilyah cantik wajahna. Kumaha? Cantik naon? Jamulanya. Wajahna geus puguh wajah. Nah, jadi kumaha? Hilyatun jamula wajhuha. Tanu jadi khobar teh jamula wajhuha.
Jamula sebagai fi'il, wajhuha fa'il. Punya fi'il sareng fa'ilna. Jelasnya? Nah, ayeuna contona khobar anu kaopat tina naon? Tina jumlah ismiyah nya, tina mubtada sareng khobar. Terdiri tina mubtada sareng khobarna. Jadi yo contohna Zaidun jariyatuhu dahibatun. Anu jadi khobar teh mana? Jariyatuhu dahibatun. Tamisana contoh deui nya nu sajen. Ayeuna rumah halamana sempit. Rumah naon? Al baitu atanapi al manzilu. Halaman sahah kanya. Sempit doyikunnya, doyikotun. Al manzilu sahatuhu doyikotun. Nah, sahatuhu doyikotun eta sebagai khobar. Sajumlahna jumlah ismiyah. Nah, sabna sab terdiri tina mubtada khobar. Kira ieu. Al manzilu ari rumah, sahatuhu eta ari tuhnya. Eta ari halaman rumah doyikotun eta sempit. Doyikotun sabab sahatuna naon? Muannasnya. Muannas. Wallahu a'lam bishawab.